Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sareng-sareng manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana mantena tos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana di antarana nikmat iman sinareng nikmat Islam. Katambih deui alhamdulillah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun dina rarangka biantara ieu. Sajabi eta urang oge kudu bersyukur ka Gusti Allah anu tos masihan ka urang salah sahiji nikmat anu sok kahilapkeun ku urang sadayana nyaeta nikmat sempet. Kumargi naon nikmat sempet teh? Seueur jalmi nu sehat pedah teu ngagaduhan kasempatan kangge ngalaksanakeun ieu acara. Aya nuju sempet tapi henteu sehat, kumargi kitu sakali deui hayu urang bersyukur ngucapkeun alhamdulillah. Salajengna sholawat sinareng salam mugia tetep dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka sadaya para sahabatna, para tabiin tabiatna, sareng mudah-mudahan syafaatna dugi ka urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Dina zaman ayeuna tata krama sopan santun atawa adab hampir teu dipake ku sabagian para nonoman. Aranjeunna geus dipepende ku digital, aplikasi, jeung rupa-rupa kamonesan anu datang akibat kamajuan elmu jeung teknologi bari jeung teu ngarti kagunaan atawa manpaat tina aplikasi jeung digital tadi. Nepikeun anjeunna mopohokeun kana hiji parkara anu bakal ngaronjatkeun dirina anu ngabogaan ajen di masyarakat tur meunangkeun tempat anu mulia dina poe kiamat pangcaketna sareng Rasul. Sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pihartosna, saestuna jalma-jalma anu pang dipika cinta ku kaula tur ngabogaan tempat nu pang deukeutna jeung kaula nyaeta jalma-jalma anu ngabogaan akhlak anu pang hade-hadena. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jalma anu teu ngabogaan adab atawa tata krama atawa akhlak anu hade, mangka eta jalma teh teu beda jeung sato. Kusabab eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlak manusia supaya umat manusa leuwih nganyahokeun ka Pangeranna jeung supaya maranehna ngabogaan hak-hak khususna pikeun kaum Hawa anu dina zaman jahiliyah aranjeunna dianggap aib pikeun kaluargana. Sabab dianggap hina padahal numutkeun ajaran Islam kaum Hawa waria darajatna jeung kaum lalaki anu kudu dicumponan hak-hakna. Sabab disagedengeun elmu lain harta atawa kakawasan, tapi disagedengeun elmu teh nyaeta akhlak anu mulia. Kumaha carana ambeh urang ngabogaan akhlak anu alus? Nyaeta hiji, ngabogaan tingkah laku anu hade, sopan santun ka sasama. 2. Diajar melih-melih pagawean anu alus jeung goreng. 3. Ulah poho ngucapkeun hampura, tulung, jeung hatur nuhun. Sakitu nu tiasa ku abdi ka pihatur, lamun aya kasalah anu alit nu boh ageung mugia dihampura. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.